Sabab kabeneran dagang dina wayang nu dalangna Adang Sutarja. Ras kana dongeng Mang Unab menyebutkeun bapakna kungsi manggih pangalaman aneh dina wayang, ngan dongeng Mang Unab teh ngagantung kaburu aya nu sejen nu menta di ladangan bajigur. Nah nya Bapak Mang Unab teh Mang Ahya nu kungsi tepung belasan tahun ka tukang waktu lalajo wayang di tetangga na lemur atip. Isukna Yuda jeung Galih balik di lembur mangkana. Di warung sisi jalan reueuh heula Yuda ngajak sobatna nepungan Mang Ahya. Mun aya waktu urang ulin ka Mang Ahya. Iraha. Mun bisa mah Sabtu ayeuna. Nah, apal gitu alamatna? Nya urang tanyakeun we ka Mang Unab. Har, nah Mang Unab bakal apaleun gitu? Puguh we da bapakna pan. Kutan? Nya, geus dipuguhkeun ka Atim. Sajongjongan Galih ngahuleng. Nginget-nginget bisi aya pagawean sejen. Tekung sila nyarita cindek nama nyanggupan. Insya Allah da moal kemana-mana. Urang isuk-isuk we nya. Nya teu nanaon kumaha ngajak we. Isukna Yuda ngahaja datang ka imah uwana. Galih ge ngahaja datang ka dinya. Maksudna mah hayang ngadengikeun pamanggih uwa ngeunaan lalakon karna tandingan. Maksud Yuda jeung Galih tangtu beda. Musa urang mah keur bahan skripsi, musa urang deui mah lantaran kajurung ku kapanasaranana. Yuda kungsi ngadengikeun carita karna tandingan dina radio uwana. Ngan teu tamat da harita teh kaburu tunduh. Basa Galih nepikeun maksudna rek nyieun skripsi. Nu jejerna soal pantrangan-pantrangan di lembur-lembur sabudeureun Pasir Ibun. Babaturanna mah loba nu ngageugeuikeun. Ah ente mah kawas lain mahasiswa wae, kalah percaya kanu kararitu. Cek Dayat babaturan ulinna. Lain soal percaya teu percaya. Uing mah nulis kitu soteh. Dumeh we ka Bandungan keneh, aya nu teu wani ngarempak kana eta pantrangan. Ari keur sorangan mah teu rek kapangaruhan ku pamanggih masyarakat. Nu jelas mah kaayaan kitu teh aya di masyarakat. Kadar eta aya nu percaya aya nu henteu. Kumaha karep. Pokna. Ngobrol jeung Uwa, harita mah museur kana soal carita wayang. Uwana resepkeun pisan dibawa ngobrol soal wayang teh. Hayang apal mah baca we atuh bukuna. Uwa kagungan kitu, cek Galih. Nyebutna ge sarua Uwa nurutan sobatna. Aya, tuh we teangan dina rak nu di juru. Rak buku teh aya 2. Hiji di tengah imah, hiji deui di kamar tukang. Teu loba nu dina rak kamar tukang mah. Beusina ge khusus buku-buku karanlo. Didinya aya buku-buku terjemahan tina buku deungeun saperti Monte Cristo karya Alexander Dumas, Kejahatan dan Hukuman karya Fyodor Dostoyevsky, Insomnia karangan Stephen King. Dianti eta aya 2 buku babon carita wayang. Ieu terjemahan tina buku Mahabharata karangan Vyasa jeung Ramayana karya Walmiki. Keur Galih mah penting lantaran tumali jeung skripsina. Kopolna keur bahan babandingan antara carita nu dipintonkeun ku Ki Dalang jeung carita dina buku asalna. Ngobrol teh nepi ka 11:30 beuting. Uwana ngagoloyoh ka kamarna. Yuda jeung Galih
morongkol di tengah imah. Yuda mah dihandap ukur disamakan, ari galih mah dina kursi panjang. Di uana teh taya TV, minangka hiburan teh ukur nyetel radio. Mineng nama nyetel berita luar negeri seperti VOA, BBC, jeung ABC. Tangtu deui Ua saban peuting muter-muter gelombang radio neangan wayang. Angkanan mah memeh sare teh rek kaluar heula, rek meuli sangu goreng di parapatan jalan. Buka nak sapu beuting nepi ka subuh. Sajungjungeun sanggeus ngarawel jaket, galih jeung Yuda teu tulus kaluar. Harita teh kadenge hujan miripis. Hujan nu dianti-anti patani lantaran geus aya kana 2 bulan halodo. Mangka parek mah lapur bakal kagaringan upama teu aya hujan sabulan deui mah. Yuda jeung Galih tinggal ledag deui dina pangsarean masing-masing. Kakara ge rek ngalenyap, kadenge suara gamelan, seperti biasa carita wayang tina gelombang eta mah tayak pengantirna. Ujug-ujug der weh. Sakapeung nu kadenge mimiti teh suara sinden nu ngahaleuangkeun lagu Kembang Gadung. Taksiran suara radio teh kadengieun ku Ua oge, da ujug korejat weh. Cinekul terus kaluar ti pangkeng. Ngajingjing radio diteundeun dina meja hareupeunana. Ningali Ua na ngajorelat deui, Yuda jeung Galih ge hudang. Ditunduheun nu geus ngagayot dina kongkolak panonna ilang sapada harita. Loyong, Yuda ka dapur nginyuh cikopi ti luaneun. Mending ge urang ngadengekeun wayang, cek Ua bari nyetrekeun lampu kamarna sinapoe. Nuhurung mah ukur di tengah imah jeung lampu dina langit teras hareup. Sanggeus lagu Kembang Gadung, Kidalang muka carita ngagambarkeun pihak astina nu keur tatan-tatan ngayonan balad Pandawa di Tegal Kurusetra. Perang antara Kurawa jeung Pandawa asup kana babak Bisma kagiliran jadi panglima perang. Geus 2 kali lakon Bisma gugur, peuting ieu nu katilu kalina. Cek Ua ngagarentes. Teu gaduheun rekaman sanes panginten Wa? Cek Galih. Bisa jadi, tapi Ua teu kebat nyaritana. Tapi naon Wa? Yuda panasaran. Bisa jadi nyahaja. Sakapeung Mang Uleh ge tetangga Ua ngadengekeun wayang tina radio teh. Da puguh imahna aya tukangeun imah Ua. Kungsi nanyakeun gelombangna da hayang nyetel wayang saperti nu kadenge ti imah Ua. Tapi lapur, najan digalar gilir gelombangna nu nyiarkeun radio teu katangkep. Tina sababaraha kali ngabandungan siaran wayang dina eta radio bisa dicendekeun kaset nu diputer teh eta keneh. Lalakon Yudhistira turun tahta, Arimbi ngadeg raja, Dwarwati dilelet ombak karena tandingan jeung Bisma gugur. Ua rajin nyatetkeun lalakon tina eta radio. Cenah lalakon Destarata turun tahta kung Sinoron disiarkeun 3 kali unggal peuting. Disusul ku lalakon Arimbi ngadeg raja nu disiarkeun 3 kali. Dwarwati dilelet ombak, Noron 3 kali. Muka wilang jarang teh karena tandingan. Ari Bisma gugur geus 2 kali Noron, ka 3 kali dina peuting eta. Di waktu Yuda mah ngahaja neangan kaset carita wayang nu disiarkeun dina radio teh. Ngubek ka meh saban toko kaset. Ukur manggih 2 lalakon, Bisma gugur jeung karna tandingan. Waktu disetel, tetela beda jeung nu kungsi disiarkeun tina radio teh. Nu dina kaset mah nayagana ge kumplit. Aya tukang rebab, aya alokna deui. Kawas-kawas, rek aya inohong nu maot. Ua ngagerendang.
Nyaritana alon pisan, nepi ka Yuda mah tetenget karena omongan uak na kitu teh. Ngan taksiran galih mah ngadengekeun da puguh diukna leuwih deukeut ka uak. Lalakon tekung si tamat, kakara ge nepi ka Bisma kapentang panah si Kandi, les weh teu kadenge. Uak haben ngagilir-gilir gelombang radio, lapur teu kapanggih. Isuk-isuk, sanggeus kacarai, galih jeung Yuda ka warung, ngadon sarapan sangu koneng di Biuneh. Bari nyanet, ngabandungan warta berita tina TV. Galih ngajenghok. Cek berita, Haji Ali Sadikin, nukatelah Bang Ali, mantan gubernur DKI, tilar dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Galih jeung Yuda ngagerentes. Ras, Galih inget karena ceritaan uakna tadi peuting. Menyebutkeun kawas-kawas bakal aya inohong numulang ka kalanggengan. Yuda ngadenge ceritaan uak tadi peuting. Perkara naon teh? Saur uak, kawas-kawas bakal aya inohong nu tilar dunia cenah. Ah, nah nya uak nyarita kitu. Nya, kadenge pisan ku sorangan. Geuning, di dieu mah teu ngadenge. Da lalaunan nyarios nage. Di warung, Galih jeung Yuda langsung nepungan uak. Ngabejakeun berita tina radio. Wak, Bang Ali pupus? Nya, uak oge ngadenge ti RRI. Yuda ngahuleng, mikiran kecapan uakna. Ras karena omongan mangkana menyebutkeun uakna kawas nu nyaho kanu bakal kajadian. Nah nya uak nyaho kanu bakal kajadian atawa ukur kebeneran. Yuda teu bisa nyendekeun. Yuda jadi penasaran karena radio uak. Matak cek pikirna nu kudu ditepungan mah pang-pangna bulurah heula. Lian ti puguh dumukna oge geus arang indit-inditan jauh. Minangka kagiatan manehna teh ka pangajian saban Rebo jeung Sabtu bada lohor. Lian ti dinya mah sok aya we di imah. Waktu disabaan ka bumina, bulurah kasampak, pribumi harita galeh geh naker, ngabagiakeun nu datang teh. Apaleun Yuda teh suan pasukma nu meuli imah teh. Kumaha damang Kasep? Alhamdulillah, Bu. Kumaha pasukma sehat? Alhamdulillah sehat. Sawalerna Ibu. Cager, yap atuh kalebet. Hatur nuhun, Bu. Tos ti mararana, atanapi bade angkat ka mana? Biasa we ieu teh udar ider milarian bahan serateun, Bu. Nya, da tukang ngider hidup mah. Sok atuh reureuh heula. Sanggeus ngobrol ngaler ngidul, Yuda kakara neangan jalan, hayang meunang dongeng ngeunaan radio. Cek pikir Yuda, radio teh lain radio samanea. Buktina loba kaahenganana. Saperti siaran wayang dina eta radio nu maneuh disiarkeun malam Salasa jeung Sabtu tengah peuting. Tetela dina radio batur mah tara katengkep. Ari disebutkeun eta radio leuwih hade bata nu sejen asa pamohalan. Nilik kana wangun jeung modelna kaasup model heubeul. Secara teknis radio kadienakeun leuwih hade. Memeh ngadongengkeun radio, bulurah nyaritakeun heula palurah saminggu samemeh nemahan pati. Meh unggal enjing, pun lanceuk nyarioskeun radio di sada teu pupuguh. Cek Bunisa nyorang mangsa ka tukang. Naon saurna nu ka kuping ku palurah teh? Saurna mah sok ka kuping siaran wayang. Dupi lalakonna naon wae, Bu? Duka perkawis eta mah teu kantos ditaroskeun. Anjeunna oge teu terangeun lalakon sareng dalangna. Ukur kitu we nyarioskeun radio di sada teu pupuguh. Sareng siaran wayang golek. Bulurah nandeskeun.
Memang leres disada tu pupuku atau napi hilap tu di pareman. Tah, buka perkawis eta ge. Ibu mah tekantos tetelepek. Dupi radio na aya keneh. Yuda api-api teu nyaho. Teu aya, da kapungkur teh sakantenan we dipasihkeun ka Pasukma. Oh, nah. Radio leutik pasagi seperti kotak, kandolna 2 cm, rubakna ukur 8 cm. Panjangna 12 cm, radio antik, nutu sagawayah di piboga zaman harita mah. Yuda ge kungsi ningali radio kawas gitu teh di Kang Saad, nu kungsi jadi reporter RRI seangkatan jeung Pak Udin. Radio eta teh, radio kadua bogana Palurah. Nu mimiti mah radio rada gede tidinya, ngan aya nu maot cenah. Palurah teu bisa waka meuli radio. Da keur ukuran harita mah kaasup mahal. Hayang radio teh kudu ngajual bea sakintal. Basa aku kumpul rek meuli deui radio teu laksana. Lain eueuh duit, tapi harita teh aya rombongan wartawan di Bandung rek pameungpeuk. Kang Udin reporter nyimpang ka Palurah. Maksudna rek pinjem duit lantaran dompetna tinggalin. Bubuhan geus wawuh pisan, Palurah mere nginjem duit ka Mang Udin. Bunisa ge teu apaleun persis asal usul radio teh. Nu tetela kira-kira hanut moyan aya nu datang nanyakeun bumi Palurah, maksudna ukur nyebutkeun katitipan radio di urang kota keur Palurah. Biasa rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur ngawayang teu direbaban bagian kalima tamat. Kirang langkungna simkuring nyuhunkeun diapunten. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.